Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu bimanahmanihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya biasa hadir ka ieu tempat anu teu aya sanes urang sadaya hadir ka ieu tempat saja nyimponan kewajiban di antawisna thalabul ilmi anu sok sanaos urang sadaya lulus luar biasa. Alhamdulillah mereka rasakan mah batur mah ditinggali jarak jangkau motor di kosong gitu kan. Tahuran sok sanajan dibarengan kuhate anugerah luar biasa tapi alhamdulillah. Kampung. Tadi naya kesempatan kurang sami-sami bidauh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang nyimak karena keterangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahur Kanjeng Rasul, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Hari surga teh ku Allah Subhanahu wa taala. Bidauh Kanjeng Rasul surga mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga ngarep-ngarep opat golongan jalma hayang buru-buru gerak tincak. Jadi seakan-akan surga terindu ka golongan opat jalma, sehingga seksapari riwayat menunjukkan eta surga ka Gusti Allah, Gusti iraha abdi ditincak mau opat eta kitu nanti cenah teh saban poe sugane urang kaasup salah sahiji nu ieu. Mana cenah opat golongan teh hiji jalma dirindukeun ku surga, jalma nu diarep-arep ku surga, hayang buru-buru surga geura ditincak ku eta golongan jalma talil Quran, jalma nu sok dawam kana Al-Qur'an. Jelema unggal poe unggal penting dawam kana Al-Qur'an, teu ngomongkeun loba jeung saeutikna bebeunangan. Ari urang mah sok anggur. Ya abdi mah cenah 5 balikan Al-Qur'an ku sabaraha urang 20 mah. Jalma unggal poe teu ngomongkeun loba jeung saeutikna ngan nu ditingali ikhlasna. Unggal poe teu petot-petot saayat 2 ayat, sasurat 2 surat, manehna selalu ngadawamkeun ngalantunkeun naosan-naosan Al-Qur'an. Tah golongan jelema nu pertama nu dirindukeun ku surga, jalma nu talil Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an. Mata kurang ayeuna bulan puasa, alhamdulillah hari bulan puasa raeng di mana-mana maca Al-Qur'an. Sok sanajan disingsieunan ku corona. Orang Islam mau benang disingsieunan begitu atuh. Kamari tanggal 15 beunyeuluh geuning. Rek aya naon teh? Badak kitu naon. Rame jelema. Kamari mah ngomong di awewe rada amek meusan. Naon rada pusing. Pusing atuh ti sore kene jelema sing kaliir hayo gegemol. Jadi kaya sering enongan. Sieun cenah. Dengar naon atuh jelema. Tipe ting kesarare ingat ke bulan subuh
waktu naon ngaminggu tumuh pan datang kata si Jayanda kan selebutin naon gitu sion jaya naon pan cenah bejara kieu mata kurang ngaguru ka media ngaguru ka media teh gitu tah tungtungnya cilaka ulapa sorangan dikuring lain nanyakeun moe naon teh mata kudu dijieun patokan teh kiai ieu mah kiai masih keneh ngarokok nyantai bari ngopi yo sing alabring maraoge molang ngarame-rame hayo tak urang manaon patokanana urang sing minjem maca Al-Qur'an mangka di mana jelema talil Quran selalu madawamkeun lantunan Al-Qur'an maka surga ngarep-ngarep ka eta jalma lantunkeun urang Al-Qur'an sehingga geuninganan dina sapali hadis lamun jelema cenah hayang diaku umat Nabi Muhammad hayang menang syafaat umat Nabi Muhammad di akhirat diaku ku Nabi Muhammad yen manehna umatna mangka sapoe sapenting ulah kurang cenah dawang buat Quran maca Al-Qur'an teh sapoe sapenting 200 ayat bayangkeun hayang diaku umat Rasul supaya kaituna menang syafaat Rasul sapoe sapenting ulah kurang maca Al-Qur'an di 200 ayat urang mah ngadenge 200 ayat kana Quran mah leuleus. Ngomong berpuasa dieu. Teu cara ngadenge bati 200.000 rada buncoy. Leuleus oge. Sabaraha euy mah dagang lauk teh batina ya 200.000 rada bolotot panon. Bener sia teh. Aing dagang ini isukan mah. Ngadenge hayang diaku umat Nabi sarata urang kudu sapoe-sapoting urang 200 ayat leuleus urang tajal-majal manusia selalu ngalantunkeun Al-Qur'an setiap hari setiap malam manehna selalu lantunan Al-Qur'an dikomandangkeun mangka eta jalma dirindukeun ku surga. Nomor kaduana jalma nu diarep-arep ku surga nu dipikarindu ku surga yang gerak katinca ku eta jalma anu kadua wa hafidhul lisan jalma nu sok ngaraksa lisana tina naon tina maksiat lisan sok maksiat itu sok naon wae maksiat lisan diantarana gibah ngomongkeun batil maksiat atawa ngomong-ngomong anu goreng omong-omongan nu goreng model kumaha model barudak masuk aya lege gini ngawangkong di baturan bahasa Inggris merajing bere bagong ngomong nu gari hal model gitu gibah ngomongkeun batul atawa kadab naon kadab bohong ngabohong sarua eta teh naon di antara maksiat lisan urang terkadang teu karasa dipake ngabohong kumaha cenah we maneh makaya alhamdulillah dika cenah hasil sapato pigil cenah genep kintal bener cenah maneh teh aing teh atuh isuk aing mah diriksana sing goreng genep kintal teh 3 kali makaya sing belebuk mung eleh aing ngomong tapi wir teh terkadang sok maksiat matak tingali naon dina sulam taufik maka diayakeun maksiat lisan maksiat qalbi maksiat jasad sabab lisan ku Allah jaga di poe kiamah bakal dipeta pertanggungjawaban bibir urang teh dipake naon wae sapoe sapenting apakah bibir urang teh loba dipake maca tasbih maca istighfar zikir doa maca Al-Qur'an bakal nanyakeun apakah bibir urang teh dipake ngacomang teu bararubuh mangka bakal dihisab di payeunan Allah
Cek urang teh jalan namun di dunia bibir urang capeta, maka di akhirat mah ieu bibir moal bisa ngawangkong. Naon bage gitu? Sabab bibir sok ngabohong. Bisi bibir teh dikuncian maka Allah kana ngabohong. Matang di akhirat mah bibir moal bisa naon ngawangkong. Pidau Allah dina surah Yasin. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Dikunci ta bibir. Keur di alam dunia pas sehat itu ieu na. Luar biasa. Boro-boro ngomongkeun eta ngabohongna si eta mah dina bener ge ngomongna. Pas sehat luar biasa. Tapi di akhirat mah dikunci ku Allah. Jalma nu bisa diraksa lisana, dijaga lisana, dina naon? Dina omongan-omongan nu teu mangfaat, dina naon ngomongkeun batur gibah teh tuluy, dina naon? Dina ngabohong, atuh biwirna dina ngalukai hate batur, maka eta jelema dirindukeun ku surga. Bibirna teh bibirna jelema teh parupa-rupa aya nu resep ngalukai wae bibirna. Ngan panggih jeung saja nyare ka geus eta. Bibirna teh bisa ngabedakeun ieu mah kolot, ieu mah budak, ieu mah sabantar, ieu saluhureun, ieu sahanapeun kitu si eta. Tuh. Teu nyaho batur geus bisa kita teh popolotot. Curug mending ngacir wae. Sangeunahna bibirna teh aboh-aboh aya paribahasa bibir mah teu tulangan jah dijeplak ngawangkong ngeunah di maneh teu ngeunah di batur. Di dunia bisa capetan model gitu. Amer di akhirat mah bibir dikunci, mangka moal bisa ngawangkong jelema anu diarindukeun ku surga. Lain bibir nu capetan teu paralugu, tapi bibir nu diraksa jaga di poe kiamat. Naon surga ngarindukeun ka golongan eta jalma wa hafizul lisan anu diraksa lisan. Anu merkati lune golongan-golongan jalma nu dirindukeun ku surga. Pidauh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mut'imi jai'an jelema anu sok mere kadaharan ka jalma nu lapar. Jelema anu sok mere kadaharan ka jalma nu teu lapar, maka jaga di penawan eta jalma dirindukeun ku surga. Ayeuna bulan puasa tengah poe urang merean kejo. Mata loba anu asal netara ngawarung jadi ngawarung. Nyahun teh manehna teh dirindukeun teh kuraka. Surga teh ngarindukeun ka jalma nu sok berang bere, ka jalma-jalma nu keur lapar. Maksudna kumaha? Pan urang ge ayeuna keur lapar, maksudna teh jelema nu teu mampu, kurang ditunjang, kurang dipasihan. Mangka eta jalma nu model itu dirindukeun ku surga. Batur teh batur, teu bogaeun beas, kurang dibeas, dibere beas, itu maksudna nama. Lain nanyakeun saja ya kira-kira nu lapar ieu. Lain gitu. Batur teh teu mampu, kurang dipasong. Batur teh ngalamun we. Naon sia ngalamun? Beuteung lapar lain. Kunaon kitu? Tas dahar kan teu boga urut, bere kurang teh sarua teh. Maksud lapar intinya sarua. Jadi lempeng nama jalma nusok naon mere kadahara, mere perkara ka jalma-jalma nu keur butuh. Nah begitu sabab rupa-rupa aya nu urang mangpaat dina sedekah teh makna kumaha contona model urang beurang bere ka jalma nu geus mampu. Pada pemerintah dipilihan gitu teh. Beurang bere kana teh eta teh naon karunyaeun. Ulang mere kadaharan sedekah hiji perkara ka jalma nu ngabutuhkeun kana eta perkara tadi disebutna teh jalma nu beurang bere ka jalma nu keur lapar. Lain ngandung harti, lain cukup kumpul ku mere kadaharan jelema berparwasa urang digratiskeun.
Atuh mereka puasanya jadi godin kayak gitu mah. Mereka ada haran ke jalma nu lapar, lempengna jelema nu sok naon rajin gemar bersedekah. Ayeuna urang rek naon panggih jeung ieu. Panggih urang rek panggih jeung lebaran. Tah jalma nu diarep-arep ku surga mah rek lebaran teh diirikan tatangga teh saha aya ngapura ieu tatangga teu ngejo kitu teh. Tuh. Bisi tatangga ge aing aya nu teu ngejo saha ieu kira-kira ieu. Lu bare urang teh lamun kapanggih teh mah naon mang euy ngalamun da beda geuningan tong diirikan ka dapur da ka ciri kerungan teh jelema mana kerung eta mana ditanya tiap punya naon mah baru sih naon gitu duit teu boga beas-beas ka ciri kerungna ieu cara katakan we cenah ye tuh cara katakan we. Sasage saya katakan, berarti keserumahan. Jadi jalma teh golongan anu katilu nu dirindukeun ku surga. Surga teh sangat ngarindukeun golongan kaopat nya teh jalma anu sok mere katuangan ka jalma-jalma anu keur lapar. Lempengna jalma anu sok dimpakeun rezekina di jalan Allah taala. Jangan dirindukan ke surga. Yuk. Sehingga geninganan cek sapalihna di riwayat panjalma anu sok nganapkahkeun hartana di jalan Allah nu bakal pangheulana jadi penghuni surga. Haji mabrur paneuri, kiai paneuri, jalma nu mati syahid paneuri. Sanu pangheulana cenah jalma nu sok ngaimpakeun hartana di jalan Allah. Lempengna jalma nu derehan. Duh. Mata ku surga nage diarep-arep patak jeung Nabi surga ngarep-ngarep ka jalma-jalma nu barerehan. Anu kaopat golongan jalma nu dirindukeun ku surga. Surga numuan hayang geura katincak ku golongan jalma nu kaopat nyaeta jalma wasoimina fi syahri Ramadan, jalma nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, sudah ieu urang mah. Lamun ngomongkeun maca Quran urang lah. Lamun ngomongkeun maca Al-Qur'an. Lamun ngomongkeun urang naon asupkeun kana golongan maca Al-Qur'an, jauh jigana teh. Da buktina geuningan di mana-mana mesti halang teh kadengna teh awewe. Awewe ngomongkeun hareupeun awewe mah nya rada panas da garto kadenge di mana-mana ge si halang awewe. Ngan lalaki mah jarang lalaki mah. Da ayeuna mah sabenerna nanaon ge geus di etana teh ku awewe atuh. Oh, mingguan nyebut pinuh teh lalaki mah kieu jiga jalan. Kumaha cenah di kaum ayeuna kuliah subuh pinuh cenah wah ayeuna mah beda jeung baheula gok teh ho pinuh sisina bulan teh ho pinuh yeuh ayeuna mah naon di geus lewe urang teh lalaki ku awe ngomongkeun maca Al-Qur'an lobakeun awewe di mana-mana ge sok yeuh ayeuna mah mingguan pinuh keneh ku awewe anu ngabring-ngabringan ka luar negeri sok lobana laki awewe lamun urang sok rajin sok ka pasar dilikan kurang ieu di pasar laki awewe aingan jeung Nabi neraka lobana awewe nya sing goreng ngan awewe mah kompak di mana-mana termasuk anu ngaruksak kalau lalaki teh awewe nya awewe naon mah kayak gitu sama awewe bener lengkap dalam awe zaman kieu mah buktina kieu buktina lamun eta awewe rek ka warung awewe rek ka warung pakaian manehna diseusehan kabeh aya poros salakina wadi ngeunang gidi tetep kalau ka warung rek kolor teh diseusehan manehna tapi abdi masa umur sagede kieu can pernah ningali lalaki mamake gamis awewe kan juga make gamis awewe na kaeta ka warung nonong make gamis pamajikan eta samping diseusehan tuh tapi nu make kolor laki loba ta awewe loba nu maca Al-Qur'an
Tapi terkadang dan terkadang loba di awewe nu maca Al-Qur'an lalakina caricing, tapi hanya kal sabenerna pangrecek Nabi loba kena di neraka awewe. Naon pake gitu? Sama loba awewe nu maca Al-Qur'an, maraca kana Al-Qur'an tapi notolerkeun kewajiban. Sok aya geuning nu kieu. Anakna mah anakna ning dedongekan we-we. Ari indungna geuning madeluk maca Al-Qur'an. Anakna dedongekan lewe. Cek agama. Gede kene ganjaran ngurus anak atuh daripada maca Al-Qur'an. Keur awewe mah gitu. Kumaha kuruna? Kuruna mah ngadeluk maca Al-Qur'an. Tak kusapa kurang wega, pemajikan dinitkeun urang ngingu anak gitu. Urang mah lain, maca Quran ngurus anak teh ngaplok we kudu. Itu pegawaian. Tak urang naon nu salah maca Quran urang diheung kaasup kana nu dawam Al-Qur'an. Atuh sugan urang teh jadi jalma nu ahli sodaqah. Bihung keneh urang oge. Yuk, bihung keneh jadi jalma nu ahli sodaqah ge. Naon mah kayak gitu, sabab bibir urang mah sok jere memeng-mengan. Da kuduna mah kudune jalma ahli sodaqah, beda kata-kata ge ti awal ge jeung urang. Pan urang malamun rek ka masjid mah euy ya receh jangan Pak, jangan keropak gitu dia. Da ahli sodaqah mah lain gitu ngomong bae ka dieu ganta duit tah. Na pesak. Didinya aya 2 juta mah cabut ka dia 100.000. Jangan kana keropak. Itu ahli sodaqah disebutnya. Lain nyakon receh kayak gitu. Nya segitu. Kecumahan aya receh 2.000. Aya teh kena 5.000 bener. Kalau kena awena teh ditu aja tukeurkeun heula cenah itu. Kucing kudu tukeurkeun. Kajian di pernah ngasukeun 20 bener kesalahan sih lo. Itu sok itu. Mengasupkan 10.000 minggu ayeuna minggu engke pres ya dong. Benar itu ngos teh ka minggu kamari di double. Tah urang lamun ngomong ke jadi ahli sodaqah barang mana nu geus diimpakeun ku urang. Nah pernah urang buka sawah lega saku becek mah teu urang diimpakeun pernah teh. Tuh urang boga doma loba pernah teu ngahaja sudah ngahaja sodaqah doma teu. Nek gimana urang nyoba. Atuh surang oleletikan malah yang ibaratan dosakeun kuat awean urang geus hancur. Terjadi lamun urang ngomongkeun jadi ahli sodaqah teuing asup teuing moal. Atuh sugan nu diarep-arep ku urang naon waso imina pisah di Ramadan puasa sugan dina bulan Ramadan. Urang teh kaasup di dieu kabeh perluasanya. Berpuasa. Insya Allah urang teh puasa di dieu. Katingali da cemplong-cemplong anu puasa jeung nuntun. Tingali. Sok sanajan hareupeun leleh orang, sabada teh ka imah we kieu aya ya. Kulit ka imah. Oh, ya leuleus kiai. Oh. Nah, teh siang mau bodoh ka aing. Nah, teh beda aing camplang beuna karunya. Beunai bogo cenah. Loba nu edana teh. Bogo cenah loba nu edana usiana teh. Benar. Loba teh cenah mah aleor tos. Di Marukna beneran di Marukna benang katiku. Kiai geus benang kaki kitu. Oh, Allah bener. Tah jelema nu puasa mah yakin dina bulan Ramadan dirindukeun ku surga. Cek surga ila Gusti abdi ditincak zaman puasa dina bulan Ramadan. Lamun eta dieuna surga ku Allah ditambah doa. Urang teh kudu geus jalangkar. Geus jalangkar. Lamun surga ditambah doa ku Allah sok doa cenah maneh teh gramenta surga ka aing. Hayang bae yang ditincak ku puasa bulan Ramadan siap puasa. Doakeun ku maneh singgara pae. Namun bisa teh amang kan teu bisa. Teu bisa kitu. Taurang teh naon puasa ieu dina bulan Ramadan ieu. Urang ngalaksanakeun saum
kita sangat kurang dan rindukan Gusti Allahu Allahu Allah